Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ayu manganti anu bari jeung dahar ngadengekeun kana eta obrolan, hatena beuki panasaran hayang tepung jeung si topeng mayit. Lain bae rek balitungan Malaspati, tapi leuwih ti eta manehna hayang ngabuktikeun kahebatan si topeng mayit. Si bapa warung ningali Ayu manganti geus beres dahar, harita terus ngajakan ngobrol. Kade ati-ati Jimas, ku bapa diperhatikeun Nyimas lain urang dieu nya. Oh, muhun Pak, laras abdi kelarasan bae ngalangkung ka ieu lembur Pak. Kade ati-ati, nu ngarobrol oge tuh pan ka Bandungan ku Nyimas panginten, da aya deui kajabat tigeunaan si topeng mayit. Duh kanaon maksudna eta jelema teh Nyimas? Nu jelas sababaraha urang wanoja geulis jadi korban kekejeban manehanana Nyimas. Nyampak geus jadi layon dina kayaan buligir, geus bisa dipastikeun memeh di pergasa teh dipaehan, disungsi heula dirina. Beuh, datarangna teh nepikeun ka bolong, atuh duka dikumahakeun. Untung bapa di dieu teu boga anak parawan, mun boga anak parawan mah geus moal bisa sare meureunana Nyimas. Ayu manganti neuteup ka si bapa warung terus nyarita. Ku kira-kira eta anu ngaran si topeng mayit teh di mana tempat dumukna Pak? Ih, ari Nyimas, nu matak teu beda ti setan tina karana teh eta jalema teh Nyimas. Teu aya nu terangeun secara pasti di mana tah tempat cicingna anu ngaran si topeng mayit teh Nyimas. Ngan anu jelas keur pangeusih ieu lembur mah jadi teu tenang gitu Nyimas. Utamana mah anu boga anak parawan tur boga rupa anu pantes ingis jadi korban tinakan si topeng mayit. Atuh da kadatangan anak oge tara aya anu nyahoeun barukankeun teh Nyimas. Rupina eta jelema memang ngahaja nebarkeun kajahatan Pak. Ngan anu teu kaharti teh nah anu jadi korbanna bet para wanoja nya. Tur tutas disungsi dirina kalaka terus dibinasa. Tah nu mawi kitu Nyimas. Eta anu teu kaharti ku bapa oge.
aya diparengkeun tepung malah dikepung ku jago-jago silat anu aya di lemur atuh da kalakah bubar katawuran. Setiap anu bantrok leungeun jeung si topeng mayit pada parotong tulang leungeunna. Duka teuing ngagunakeun ilmu jeung kakuatan naon tah jelema teh Nyimas? Ayu manganti ngahuleng. Ras inget deui kana amanatna Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Yen ilmu anu kacangking ku dirina kudu dipake pikeun numpes tindak laku kajahatan. Ayeuna anu ngaran si topeng mayit jadi bahan caritaan jalma loba, kawilang jalma anu jahat jeung kejem telenges dina tindakanana. Malah Mbah Garabag anu jadi bapana oge mangrupa salah seorang korban kekejeman si topeng mayit. Ayu manganti ngomong sorangan dina jero hatena. Di mana tah cicing geus topeng mayit teh nya? Aing jadi penasaran hayang bisa panggih jeung eta jelema anu geus nebarkeun mamala. Aing nyaan can ngarasa suka hate upama can bisa ngayakeun palitungan jeung si topeng mayit. Kudu kalah kumaha oge kudu tepung aing. Eueuh hartina aing jadi murid Nyai Windu Apsari lamun tetela teu mampu numpes kajahatan si topeng mayit. Ngarannya Windu Apsari moal aya hartina mun aing muridna teu mampu ngabinasakeun jelema saperti si topeng mayit kudu diteangan sanajan nepikeun ka mana oge ieu mah ieu. Si Bapa Warung kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka Ayu manganti anu katingali keur ngahuleng. Tah nu mata kade ati-ati Nyimas. Komo ayeuna kangaranan lumampah sosoranganan nilih kana kaayaan Bapak oge percaya Nyimas lain wanoja biasa. Tapi nyata kitu Nyimas, nyata kitu si topeng mayit lain bantrak-bantrakeun jago biasa Nyimas. Ngan duka teuing ye lamun diparengkeun bantrok jeung si Rawing mah heuh ngan geus lila Bapak teh ye teu ngadenge deui tah ngeunaan si Rawing mah. Ayu manganti kadenge harita nyarita. Setiap kajahatan sanajan aya kalana meunang Pak. Nanging abdi gaduh kayakinan kajahatan dina hiji waktu tetep kudu bisa diungkulan. Nu matak urang teu kedah salempang Pak. Sabab jago-jago anu saperti disebut bieu ku Bapa nyata si Rawing. Pasti oge moal ngantep Pak kana tindakan anu dilakukeun ku si topeng mayit. Nya mudah-mudahan we kitu Nyimas. Mudah-mudahan we kitu. Da dina waktu ka tukang-tukang mah Nyimas, dina waktu ka tukang-tukang maksudnya mineng kadenge ngaran si Rawing teh nyaapanan si Rawing anu sok numpes karaman jeung anggota rampok sarta tindakan anu jarahat teh Nyimas. Malah nu can lila mah beja ngeunaan rubuhna Ki Buyut Ireng jago kolot anu tarung tutumpuran jeung si Rawing ngan duka ieu ayeuna mah teu ngadenge deui ngaranna. Rupina mah beja ngeunaan si topeng mayit pasti tos dugi ka si Rawing Pak. Ngan si Rawing duka ieu nah bakal makalangan deui ku ayeuna ieu kajahatan duka moal Pak. Nanging sanes mengukur kitu si Rawing Pak jago anu punjul ilmuna tapi mantena oge boga karep pikeun numpes tindak laku kajahatan. Si Bapa Warung tembong dina waktu harita unggut-unggutan kataji oge ku sikep jeung caritaan Ayu manganti sanajan pangawak wanoja tapi sigana teh henteu sieun ngadenge kajahatan jeung kakejeman anu dilakukeun ku topeng mayit. Kadenge harita si Bapa Warung nyarita deui ka Ayu manganti. Tapi nya ari waspada mah tetep we Nyimas. Sabab kangaranan jalma jahat saperti si topeng mayit moal pandang bulu manehna mah. Komo ieu kangaranan Nyimas wanoja anu geulis rupa. Hatur nuhun kana perhatosanana Pak. Tos cekap ya.
Abdi leureuh permios bade neraskeun lampah, Pak. Sanggeusna mayar urut daharna. Ayu manganti harita neruskeun deui lampahna. Puguh keur ayu manganti mah ngarepkeun pisan buru-buru bisa tepung jeung si topeng mayit. Ngarah bisa malas pati bari sakaligus hayang nyaho ngeunaan nasibna jaka si nangling anu dibawa ku si topeng mayit. Kakara oge ninggalkeun eta pilemburan. Kawilang can jauh lampah anu disorang ku ayu manganti. Harita bet pasarandog dipanggihkeun di jalan jeung Ki Galungga anu bareng jeung Ki Bantrang Aji nu jadi guruna. Galungga langsung harita nyarita bari neuteup ka ayu manganti. He, kabeneran sia. Maneh di dieu ayu manganti? Geus memang kuduna meureunnan. Urang tepung di dieu. Ingat keneh maneh kana kejadian anu geus lumangsung. Ayeuna waktuna dewek sia deuleu jeung ieu ye guru dewek nyata Ki Bantrang Aji pikeun ngayakeun balitungan jeung maneh sia ayu manganti. Ayu manganti sikepna tetep tenang ngareret ka Ki Bantrang Aji guruna Galungga terus harita nyarita. Kuring oge sarua ngarasa bagja sabab bisa tepung deui jeung Andika anu tetela. Ayeuna make jeung ngagunakeun anu jadi guru segala rupa geuningan lantaran memang geus teu mampu meunaan diri sorangannya. Ki Bantrang Aji neuteup seukeut ka ayu manganti bari terus teu lila nyarita. Nyata Andika memang lancang wani nangtang izin jajaten ka diri kula. Taya bayana upama memang geus aya diri pikeun ngayakeun balitungan dina harti urang silih uji jajaten pangarti geura saya diri ayu manganti. Ki Bantrang Aji sigana geus embung loba basa-basi langsung dina waktu harita nangtukeun sikepna geusan narajang kanu jadi lawan. Ki Bantrang Aji ngawangun pasangan. Galungga seri sinis ka ayu manganti bari terus nyarita. Sok buktikeun ayeuna nepikeun ka mana kahebatan Andika mangsa nying hareupan guru kula ayu manganti. Guru kula kawilang jago kolot anu bakal ngawarah ilaing sia. Ayu manganti tetep tenang ngareret ka Galungga terus nyarita. Memang kudu dibuktikan Galungga. Keur naon boga guru lamun eueuh kawani jeung boga pangarti. Ngan hanjakal Ki Bantrang Aji jago anu geus kolot beunang digodag-godag sirah ku anu jadi muridna. Sor, Andika anu teu heula maju Ki Bantrang. Ki Bantrang Aji memang geus teu sabar hayang nguji ajen tahapan pangartina ayu manganti. Puguh lamun nilik sareat mah naon hebatna wanoja geulis rupa saperti ayu manganti. Ulah waka sombong. Hep, ya. Ki Bantrang Aji dina waktu harita muka panarajang sanajan tanpa pakarang ukur ngagunakeun sapasang leungeunna tapi tangtu be teu bisa dianggap enteng ajen panarajangna dina waktu harita. Bisa karasa samberan angin panarajang Ki Bantrang Aji anu kuat nebak kana anggota badana. Ayu manganti gancang ngimbangan panarajang lawan ku kecepatan gerak anu leuwih ngutamakeun ilmu pangenteng badan. Ayu manganti males narajang kanu jadi lawan tapi Ki Bantrang Aji gancang ngabendung panarajang lawan. Dua kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita bantro dak geduk des daligdeug. Ki Bantrang Aji jeung ayu manganti pada ting daligdeug mundur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng Ki Bantrang Aji jeung ayu manganti pada bancuhkeun deui tangtunganana sewang-sewangan. Ki Bantrang Aji jadi bener-bener penasaran hatena sabab wanoja seperti ayu manganti mampu ngimbangan daya panarajangna. Galungga ngabandungan sapinuhna kana lumangsung tarung manehna beuki nambahan rasa kakagetna sabab ayu manganti tetela mampu ngimbangan ajen panarajang Ki Bantrang Aji anu jadi guruna. Ki Bantrang Aji beuki panasaran
ngawangun deui pasangan pikeun neruskeun lumakuna tarung. Dua tetepan bantro Ki Bantrang Aji ngupat dina jero hatena. Paingan si Galungga teu mampu ngungkulan ieu wanoja. Sabab ajen tahapan pangartina bener-bener di luar dugaan. Aing sorangan teu nyangka upama tahapan ajen pangartina Ayu Manganti saperti kieu ye. Ayu Manganti bari jeung imut harita kadenge nyarita ditujukeun ka Ki Bantrang Aji. Tarung anu lumangsung tetela tacan lekasan Ki Bantrang Aji. Ku aya kitu, urang teruskeun deui ye lobakuna ieu tarung Ki Bantrang. Di antara urang can aya anu kasorang. Sok, urang teruskeun deui Ki Bantrang Aji. Saha anu leuwih unggul di antara urang duaan dina waktu ayeuna? Memang bener Ayu Manganti. Diri kula ngarasa penasaran nepikeun ka mana ajen pangarti Andika. Ayeuna coba Andika anu maju narajang. Hade Ki Bantrang Aji, ayeuna kuring anu bakal maju narajang. Hap, ya! Jeung cerat Ayu Manganti. Harita ngacorelat luncat maju narajang ka Ki Bantrang Aji. Kacepetan gerak Ayu Manganti memang lebih unggul saeutik tibatan anu jadi lawan. Teu matak aneh, sanajan sabagian panarajang bisa dibendung lawan, tapi tejehan suku Ayu Manganti kena kana iga burung Ki Bantrang Aji. Siap, cedah, des, daligdeug. Ki Bantrang Aji mundur ngadaligdeug. Ayu Manganti nyusul tepus ku panarajang susulan, tapi Ki Bantrang Aji embung kapalingan anu kadua kalina gancang dina waktu harita ngebendung panarajang lawan. des. Ki Bantrang Aji ngagero deui bari kaget sabab leungeun kenca Ayu Manganti nonjok kana gado lawan. Geus dua kali kebenangan ku panarajang lawan. Ki Bantrang Aji mundur ka tukang sabaralengka bari mancukeun di tangtunganana. Ayu Manganti sarua ngawangun deui pasangan. Galungga anu ngabandungan kana lumangsung natarung bener-bener ngarasa kaget ningali kamampuhan Ayu Manganti di mana Ki Bantrang Aji anu jadi guruna malah geus dua kali kebenangan ku panarajang lawan. Nyaan, edan, bener-bener hebat ilmu si Ayu Manganti. Aing beuteung nyangka upama ajen pangarti si Ayu Manganti anu sakieu hebatna. Edan, ada sugan teh teu kieu. Bisa-bisa guru aing ieu mah anu rubuh ku si Ayu Manganti nya. Galungga mimiti kaentrepan ku rasa sabil hatena ningali Ayu Manganti terus-terusan bisa ngimbangan anu jadi guruna. Ayu Manganti tetep tenang, netep seukeut kanu jadi lawan, terus kedal di lisan. Kumaha Ki Bantrang Aji? Masih keneh perlu diteruskan ya lumakuna urang tarung. Ulah waka bunga sia, ulah waka sombong Ayu Manganti. Diri kula can rumasa eleh jajaten ka titih pangarti. Ingetkeun, diri kula can rubuh. Saya diri sia, urang teruskeun deui ieu tarung. Hade lamun kitu mah. Memang masih keneh panasaran masuk gara maju deui. Kuring bakal ngabuktikeun diri sanggup pikeun ngerubuhkeun Ki Bantrang Aji. Hade Ayu Manganti, ayeuna kula ieu anu narajang. Hap, ya. Ki Bantrang Aji dina waktu ayeuna anu maju narajang mokaha panarajangna Ki Bantrang Aji leuwih hebat batan tadi sabab memang ngaronjatkeun daya panarajangna. Tarung anu lumangsung geus nincak kana welasan jurus. Ayu Manganti kungsi ngabangkieung mundur ka tukang waktu kabeunangan ku tonjokan lawan kana lebah dadana. Tapi gancang kacorelat lebih rikat batan lawan mangsa datang panarajang susulan. Ki Bantrang Aji jago kolot anu geus lila nyumputkeun diri teu pipilueun urusan dunya luar. Ayeuna jadi kabuka panona
malah munteng ngalaman sorangan mah moal percaya upama aya wanoja gelis saperti Ayu Manganti boga tahapan ajen pangarti anu mampu ngimbangan kana ajen pangartina. Dina hal kekuatan tanaga lapisan Ki Bantrang Aji memang leuwih punjul. Bukti dina mangsana bantro kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing Ayu Manganti anu kadorong mundur leuwih ti 2 lengkah ka tukang. Sedengkeun Ki Bantrang Aji ngan ukur mundur 2 lengkah. Tapi dina karikatan atawa kecepatan gerak anu dumasar kana ilmu pangenteng badan Ayu Manganti anu leuwih punjul. Ki Bantrang Aji akhirna nangtukeun sikepna. Upama tarung terus-terusan ku cara kitu keayaan dirina anu geus kolot tangtu bakal tereh beak napas jeung sudah tanagana. Dumasar kana eta tinimbangan Ki Bantrang Aji boga karep pikeun mungkas lumangkuna tarung ku cara ngagunakeun jurus anu pamungkas. Cileng. Ki Bantrang Aji luncat mundur ka tukang, netep seukeut ka Ayu Manganti bari langsung ngawangun pasangan. Srok. Sek. Kadenge sora urat jeung tulang leungeun Ki Bantrang Aji disarada nandakeun keur ngahimpun kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Ayu Manganti bisa surti kana kaayaan anu dilakukeun ku lawan. Sikep saperti kitu mangrupa sikep lawan mangsa ngagunakeun jurus pamungkas anu bakal mungkas lupakuna eta tarung. Ayu Manganti teu bisa ngantep diri, kapaksa kudu ngimbangan ngalayanan karep lawan. Ayu Manganti oge sayaga diri dina jurus pamungkasna. 2 jirim pada sayaga diri dina kekuatan jurus pamungkas masing-masing anu bakal nangtukeun kapastian pungkasanana tarung saha anu bakal kasoran saha anu bakal unggul. Galungga ngabandungan eta kaayaan pinuh perhatian. Manehna geus ngarti tarung geus tepi kana tahapan puncakna. Rada ngageter oge hate Galungga inggis anu jadi guruna kasoran. Upama nepikeun ka kitu ngandung harti bakal ngarandapan 2 kali kawiwirangan. Ki Bantrang Aji ngarasa kekuatan tanaga lapisan leuwih punjul harita miheulaan majunda rajang dina kekuatan sapinuhna. Tadaya si Ayu Manganti ya. Cerelat cileng. Ki Bantrang Aji luncat ngajorelat dina kecepatan gerak jeung kekuatan anu sapinuhna. Tapi memeh panarajang Ki Bantrang Aji disambut ku Ayu Manganti. Ngadadak aya jirim anu ngajorelat luncat mapag datangna panarajang Ki Bantrang Aji. Kecepatan gerakna luar biasa meh teu bisa dituturkeun ku kaseuketan panon Ayu Manganti. Bantrokan kekuatan lumangsung kadenge sora Ki Bantrang Aji anu ngagero tarik dituturkeun ku awakna anu ngajengkang ngoleang ka tukang terus langsung rubuh ngabebengkang maring lemah. Dak jebrot jebet des. Wah! Jengkang ngoleang gebut. Ki Bantrang Aji geus teu bisa deui hudang. Dihareupeun Ayu Manganti dina kaayaan nukangan mutayalian ti si topeng mayit geningan anu mapag panarajang Ki Bantrang Aji teh. Ki Bantrang Aji nyobaan ngoneal hudang nahan beratna awak ku 2 leungeunna ningali kalebah si topeng mayit. Galungga gancang datang nyamperkeun kalebah anu jadi guruna. Ki Bantrang Aji maksakeun maneh harita nyarita tumanya ka si topeng mayit anu pikeun manehna mah kawilang anyar pinanggih. Andika
jago kolot seperti lain kudu geus eureun makalangan di dunia kajawaraan. Eueuh hartina datang deui makalangan oge pikeun jalma saperti lain. Maning keneh numpi diri ngadagoan datangna tutup umur asup kaliang kubur. Si Topeng Mayit ngabalikeun awakna bari nying hareup ka lebah Ayu Manganti. Ngageter hate Ayu Manganti lir upama anu kasima. Memeh Ayu Manganti nyarita, si Topeng Mayit geus miheulaan ngomong. Ayu Manganti, kula si Topeng Mayit geus datang pikeun ngabantu. Nu matak ulah boga perasaan nganggap musuh ka si Topeng Mayit. Ya, corelat, cileng, les. Ngan sakilat, gerakan si Topeng Mayit geus ngiles ninggalkeun eta patempatan. Ayu Manganti gancang ngagero bari jirimna luncat ngajorelat rek nyusul si Topeng Mayit jalma anu salila ieu keur diteteangan ku manehna. Ulah kabur Topeng Mayit. Ya. Ayu Manganti ngagunakeun sapinuna kekuatan ilmu pangenteng badana sangkan mampu nyusul si Topeng Mayit. Kaayaan Ki Bantrang Aji anu rebah maring lemah dipariksa kaayaanana ku Galungga anu jadi muridna. Ki Bantrang Aji netep ka Galungga terus nyarita di barung jeung sumengir nahan ka nyeri. Hebat, luar biasa ilmu si Topeng Mayit Galungga. Iya tatuparna Galungga luar biasa ilmu si Topeng Mayit nus sebenerna. Harita Ki Bantrang Aji henteu bisa lancar dina cumaritana. Galungga ngarahuh narik napas panjang, hanjelu, kuciwa jeung sedih oge. Patali anu karandapan dina waktu harita. Anu jadi guruna kalakah nyandangan tatu di jero anu berat sanggeusna dipariksa ku Galungga. Sedengkeun Ayu Manganti kalakah indit nyusul si Topeng Mayit anu geus ngarubuhkeun guruna. Galungga narik napas panjang terus ngomong lalaunan. Aduh, kuring sorangan. Kakara ayeuna Ki Guru dipanggihkeun jeung jelema saperti si Topeng Mayit. Gerakanana lir upama setan tah jelema teh. Tarung jeung si Ayu Manganti tacan karuhan. Ayeuna Ki Guru kalakah tatu. Tatu di jero anu sakieu beratna. Nyaan teu sangka bakal ngalaman kieu yeuh Ki Guru. Asar remek satulang sandi Galungga urat asa paregat kekara kula nying hareupan kekuatan lawan anu saperti kieu. Kumaha lamun geus kieu yeuh Galungga? Nya ayeuna mah kaayaan Ki Guru kudu buru-buru diubaran we ieu mah ye. Tatu di jero kudu dipulihkeun deui Ki. Sabab bakal ngabahayakeun lamun diantepkeun mayit teh. Nya urang neangan tabib we ayeuna mah Ki keur ngubaran Ki Guru. Paneuteub Bantrang Aji semukuyu bangun anu sedih neuteup ka Galungga anu jadi muridna. Da puguh manehna oge sarua sedih jeung hanjelu anu lain di kieuna. Sabab teu bisa ngabuktikeun kamampuhan dirina kanu jadi muridna. Hampura Galungga, kula geus nguciwakeun nu jadi murid. Ieu tatu di jero memang kudu
ubaran numata urang neangan tabib ayeuna mah Ki Guru ulah wakal leutik hate atawa salempang Ki Guru tangtu bakal sehat deui pulih deui seperti bihari sing percaya Ki. Galungga harita terus mangku Ki Bantrang Aji anu jadi guruna anu geus henteu bisa hudang-hudang acan dibarengan ku hate anu hanjelu pacampur jeung ambek. Galungga bari jeung mangku guruna terus indit ninggalkeun eta patempatan.